Alhamdulillah guys, abah teh boga teman atos lami tos lami nama bah tos lami ngaduda sugan we atuh aya impona ti dulur-dulur abah anu hayang rumah tangga nu bener-bener ieu mah lakina ge laki tulen usahana daekan ieu mah salatna ge daekan guys ieu mah teman abah bener dah di mana cenah abah lakinya ini di sebelah abah tah lumayan lah sakieu mah di atas rata-rata gitu tak. Oh dah teu nginyom-nginyom teuing ai rupa mah kitu daripada ngawin anu aya dikawin ku nu kasep ngora keneh. Tapi eueuh duitna imah duitna ge loba ngabang jeung teh asal daek nginyom teh. Ya wadar mas. Saja. Kitu tah. Jadi sok kadulur-dulur nyuhunkeun pencerahanna apakah masih keneh layak kawin. Yang penting malah cenah cek pausana teh nu penting masih keneh aya cayan mah kitu teh. Dan awe cayana garing. Garingna nu udah sampai garing duit teh kitu. Da rumah tangga mah nu ngeunah mah loba duit guys. Sok nyuhunkeun ieu ka dulur-dulur abah. Lumayan tuh. Nah, pokoknya mah gas terus sabubukna atuh nuhun ka dulur-dulur abah pilih aya nu info nama ka dieu ka abah lah sok abah dianteur atuh nuhun kasadaya sing sarara mengat sehat selalu barakahnya banyak rezekinya atuh nuhun.